disalahartikeun ulah salah kaprah di malam keterbukaan teh solidaritas teh ulah disalahartikeun coba lamun eta solidaritas diarahkeun kana ngawangun gotong royong kerja bakti jeung sajabatna ieu mah solidaritas teh paloba-loba masak kadon ngahujat ngarusak pangwangunan anu geus aya eta teh teu etis nepi ka ngayakeun tindakan anu anarkis panera ku urang deungeun komo datang provokator abring-abringan dengan dalih jihad fisabilillah bari ngarusak bari ngawut-ngawut tempat sedengkeun pangeran tersepeun ka jelema anu nyieun karuksakan di luhur bumi ade nuhun paman hapunten nemo hapunten tenanaon purbakesa kewajiban kolotna kitu kuduna kanu jadi anak tah kitu Tuang Rama parantos 13 tahun ka 13 tahun dengan ukur sasasih deui di mana etah ayatna kitu kase jadi purwaku ibu dihaturanan linggih ke wayahna bae tepangan Tuang Rayi Raden Abimanyu anu aja di negara Dwarawati aya Tuang Rayi teh parantos garwaan pangka putrana Prabu Batara Kresna Kakang Batara Dewi Siti Sonari cing atuh kaitu bari tepangan kaitu bari gerak badanten naha Tuang Rayi Raden Abimanyu parantos apaleun yen Panawa teh sasasih deui nyamurna ngan di mana ayana duka mangge abus kana tatarucingan duka teh teuing tepangan Tuang Rayi ka negara Dwarawati kase ujung hiya ka pulut marganing tanaga larapati kasangakeun ibu kinten-kintenna dinten ira putra Gatot Kaca kana lumampa ayeuna kase ayeuna cu da isuk mah urang teh balik pan mawa idangan di malam ayeuna PK itu ya ujuk sumaga mudah-mudahan baik angsa sarua sapraja mudah-mudahan kase karunya sialo jeung jibruk jeung naon eta nya ge kasebut ieu budak teh kasohor jago gangas hareupeun indung manepi ka lir satabana ai sata teh hayam ai bana mulun lir hayam rek disabet ku heulang ngeluh lir kapas kahujanan tungkul hamari teludat jemah dari Mang Sabda Ajri ningali pamor tuang ibu sanajan anak nungga bejana cenah ari anak nungga teh kudu diruat si horeng heueuh nyaeta dikuatan aing ngaruat teh asa tidak kecap kuat kudu dikuatan rohanina dikuatan jasmanina nyaeta kiai jeung ajengan anu kudu ngaruat teh mentalna heula dibobok cenah bejana ari anak nunggal mah kulantaran sok diogo teuing sok bedegong minculak kumaha adat tapi ieu mah teu budak teh jujur ongko ieu sanajan ceuk batur cenah nepotisme arimi mah nu dijadikeun pahlawan teh Gatot Kaca we anakna ieu ai nepotisme teh aya dua alternatif nyaeta positif jeung negatif anu teu dipikahayang nepotisme kuraya teh nyaeta ngajadikeun anak ngajadikeun dulur ngajadikeun baraya bari jeung lain ahlina oge matak ngarugikeun ka nagara jeung ka bangsa ta eta nu teu dipikahayang kuraya teh
aya kitu masyarakat bari anak ari ahli nama dina widangna bari jeung mata nguntungkeun ka nagara jeung ka bangsa bari nyalametkeun nya anu nu aya gimana rupina pada ayeuna Putra Gatot Kaca ka nagara Dwarwati nepangan dua Batara oge Abimanyu nah di mana ayana Kangjeng Rama ayeuna tah kitu bari sakatenan taroskeun ka Raka Batara Kresna ka Wahida taroskeun dina gambar lepian ayeuna mah kagungan ogan songkala bakal katingali di mana ayana Panawa jeung kumaha nasibna ayeuna rampung kau tutas pangandika mudah-mudahan baik Kangjeng Ibu damang oge Putra Gatot Kaca selamat di perjalanan kalau pepabel pecu didoakeun kumangnya ke warga negara mangka priatan jeung hati-hati bisa siku silulung lagak rencana mau ngamuk gajah mata mentas supaya dironjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan inget keneh basa lanceuk aing Kakang Mokariwi ditampik ku Bima ditampik siapa jodogan darupana teh kitu baheula teh berweswe da pugu bangsa denawa urang prigandani mah kabeh nu matak tadi geuning makal oge buta ieu oh da bangsa denawa urang masyarakat oh baik kalau didoakeun cing salamet alo